Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul pamajikan ditinggalkan berlayar. Hah? Ditinggalkan berlayar? Aya anu kitu pamajikan ditinggalkan berlayarnya. Ki Kampak ge carita lain bohong, nyata. Ditinggalkan berlayar karek ge menang 3 bulan 4 bulan geus disampakeun. Sampakeun naon ki? Hutang. Pamajikanna di dieu ngahutang sampai 40 juta leuwih ngahutang teh. Ai berlayarna teh henteu sukses. Balik ka dieu teh datangnya geus 4 bulan teh lain sukses, disampakeun hutang langsung gering pamajikanna, dibawa ke rumah sakit. Langsung carita kalanceuk lalakina, asup nama Uwa lah. Uwa, uing mah untung we teu stres Uwa. Kunaon Neng? Hutang 40 juta teu kabayaran. Urut saha? Urut abdi jeung budak. Ai sugan teh mawa duit cenah ka dieu teh teu mawa duit wa cenah. Akhirna naon? Ngajual imah. Imah dijual ditatawarkeun teu laku nya. Motor teu katebusan. Mentak ulah sok kabawa sakaba-kaba. Berlayar mah aya soten anu sukses mah nu jelas hiji kudu lila mang tahun-tahun, kadua mun naik dina kapal pelayaran Australia Amerika. Ai tibang dinu kapal biasa-biasa mah jadi anak buah kapal. Ya sing sabar atuh cu, ulah sampai nepikeun ka kitu. Cana naon balik da sieun ku ombak. Mentak nanaon kudu dipikirkeun matang-matang bener teu